Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna teh mitra kaum dangu, poe eta Ki Adhari mah wayah sore teh geus ngaguher sare bakating ku kamarkaan. Kadaharan bogana jajaka sanawa teh lolobana mah nya didahar ku Ki Adhari we. Dugi gadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Poharanya mitra kaum dangu, jadi loba nama nya didahar ku Ki Adhari we. Sabalikna ari anu boga nama dahar sacukupna. Lamun mah teu disebut caman cemen. Tambah perih peuting-teuing mah. Sapeuting gawena teh ngan huleng jentul wae. Malah cek pikirna jajaka senawa nya kitu hirup aing teh ukur jadi jalma upahan. Cek pikirna omongan-omongan Ki Adhari teh mani nerap bae. Da sababaraha kali diomongkeun deui dipake pangjejeleh ka dirina. Kurang ajar si Adhari ka aing ngan ngahina wae. Tapi eta panghina teh bisa jadi ampuh keur ngarobah harkat hirup aing. Ngan kumaha carana sangkan aing ulah kasebutna jadi jalma upahan. Cek pikir jajaka sanawa. Atau bisa jadi ari kerja maletik mah kakara bisa hirup teh saupama jadi jalma upahan gitu. Hirup teh ukur nganalkeun panitah deungeun kakara bisa nyatu kitu cek pikirna jajaka sanawa deui. Mitra kaum dangu geus ngaliwat sababaraha poe ti eta kajadian. Jajaka senawa geus teu hayang nyaho naha manehna masih keneh diintip-intip ku juru telik atawa henteu. Nu puguh mah salila ieu batina kasiksa. Di sisi sejen manehna rungsing hayang menyat hirup. Di sejen deui rasa birahina kasiksa ku sabab nineng bae ka nyinanah Darmi. Kumaha tuh aing akalna yeuh. Sangkan bisa kauntun tipung ka tamang beas ngajadi jeung manehna. Darmi nah anjeun teu karunya ka aing. Nah anjeun jiga anu leuwih ngajenan ka bangsa kafir tibatan ka aing bangsa pribumi anu sabangsa jeung manehna. Omong hate jajaka senawa deui. Teu kuat ku nadah kasangsaraan birahi, gejlig manehna init. Nu ditujulna tayalian iwati sasaunganana nyinanah Darmi. Ayeuna mah anu disebut sasaungan teh geus ajeg ngawangun imah panggung. Basajan tapi pageuh. Hampir 3 tahun eta leuweung Ganggong teh jadi tempat bumen-bumena urang kalihan asih. Teu karasa eta leuweung teh jadi padumukan sanajan sifatna tetep Rusia. Jajaka senawa jiga anu keur ngadepaan lincar. Saban waktu gawena ngan idek liher ngaliwat ka imah panggung tempat cicingna nyinanah Darmi. Sakapeung sok bunga mun panona bisa mireungeuh aya nyinanah Darmi
keur aniprek ninun. Sakapeung sok gegetun amek. Mun harita kabeneran aya Tuan Mark Ronghestan. Malah hatena ngarakacak sedih sawaktu manehna ngaliwat. Nyinanah Darmi geus kabireungeuh disemahan deui ku Tuan Mark Ronghestan. Al Nyai, kita-kitana iraha atuh ek bisa ngalamal ka Nyai ya. Cek Tuan Mark Ronghestan ku basa wewengkon anu lentongna beda. Sabar we tutuan, urang teh masih kene aya di pangungsian. Boa isuk boa pageta lemur di jorag musuh. Kemun kaayaan geus aman, kakara Nyai mikir-mikir rabi. Tema Nyinanah Darmi, ukur kadenge sora-sorana wungkul, da jajaka sanawa mah teu wani ngadeukeutan. Pokona Nyai janji, daek dikawin mun lemur geus aman. Nyai mah hayang ngayakeun acara kawinan teh bari direnceng-renceng di lemur sorangan, lain di panyumputan jiga kieu. Ceuk Nyinanah Darmi deui. Mitra kaum dangu, ayeuna urang kocapkeun geus ganti bulan deui. Di eta lemur pangungsian can aya beja-beja penting. Ki Adhari masih tetap dipahing keluar ti lemur. Atuh jajaka senawa oge sarua. Sanajan geus teu pati dicuriga, tapi da ari dititah yang ninggalkeun pangungsian mah tara. Batur-batur mah sok kagiliran dititah balanya kadayeuh kadipaten. Manehna mah tara. Hiji waktu geus aya beja anyar deui ngeunaan Ki Kasmi. Cenah kabejakeun Ki Kasmi teh geus ngalambang sari deui jeung awewe saliwat. Malah loba jalma-jalma anu nyaritakeun Ki Kasmi, kunaon cenah ari Ki Kasmi, bete kapok-kapoknya bagi kalau teh beki mahabuk ka awewe we. Itu pok-pokanana. Ai cek nu sejena teh cenahkeun bae. Adatna lalaki resep ka awewe mah. Nu penting ulah jiga ti heula. Hayang ngaruda paksakeun satungtung papada daek mah. Cek anu sejen mairan. Nya cenah tapi nu dipikah hariwang teh eta euy sok nyamunikeun bikang di luar. Paneta teh bahaya keur keamanan lemur mah. Itu cek nu sejena deui. Karagunta ganti awewe nama anger anu ti heula. Kabejakeun ditinihan di saung. Cenah awewe nama urang galonggong di bawah susurumputan. Kadieunnakeun hidang asup sorangan. Da jalana geus apal meureun. Heuh cek nu ngalobrol ieu mah. Cenanya eta ngaranna bahaya euy. Mending laporkeun kagiatan Ki Kasmi teh euy urang laporkeun. Ceuk anu sejena deui. Montong karunya euy. Heug disiksa deui jiga harita ongkoh Ki Kasmi teh lain babari kaedanan ku bikang. Bane bae cek unih pamajikanana geus teu bisa ngaladenan anu samistina. Malapan geuringna beuki parna boa ieu ge. Nya beunang disebutkeun boa isuk boa pageto. Dipunutkeun kawasa. Kilang kitu boga pamajikan geuring parna teh. Kalaka ulin birahi we jeung awewe saliwatnya. Ceuk anu ngaromongkeun. Ngadenge eta obrolan. Ku jajaka sanawa mah kapikirna sejen. Cenah kumaha eta beja teh mun ku manehna dibejakeun deui ka Ki Mandapi. Ku jalan kitu ka curiga Ki Mandapi ka aing bakal beuki ngurangan ieu. Tur mun geus beuki ngurangan meureun aing bakal bisa deukeut jeung manehna.
cek pikir Jajaka Senawa. Mitra kaum dangu ari isuk pagetona nyawe Jajaka Senawa teh nganyang ka imah panggung bogana Ki Mandapi. Aya naon deui ka dieu? Cek Ki Mandapi teu pati someah narimana. Ieu jisim abdi teh gaduh laporkeun nun. Rek ngalaporkeun naon itu? Omong Ki Mandapi kerung. Atuh daradar Jajaka Senawa laporan ngeunaan beja-beja anu nyebutkeun yen Ki Kasmi remen ngasupkeun cawene ka ieu pangungsian. Jisim abdi teh salempang risi eta cawene ngucang Aceh tempat nyumputna urang sadayana gamparan. Cek Jajaka Senawa. Atuh leng Ki Mandapi ngahuleng. Jigana kumanehna oge kapikireun. Buktina harita keneh Ki Mandapi ngutus juru telik sangkan ngagero Ki Kasmi. Ari anu dititah teh nyaeta juru telik anu sababaraha minggu ka tukang kungsi mergo Ki Kasmi anu keur oleng panganten jeung awewe saliwatea. Maranehna rada pusing oge mikiranana sabab cenah tetela Ki Kasmi teh teu daek eling keneh bae. Aku naon atuh nya ari Mang Kasmi bet piamongeun wae teh dijieun wae. Cek Jarkasih sabot leumpang. Jigana nu ayeuna mah urang teh geus teu bisa ngilungan deui euy. Teh Dulamid sobat medokna. Nya lamun geus teu bisa ngilungan, meureun urang geus moal boga paresenan ti Mang Kasmi nya euy. Nya kana kitu meureun. Nu salama di Senawa we pupujieun teh euy budak teh. Make laporan ka Ki Mandapi segala rupanya. Pupujieun pisan. Eta meureun aya ngagantian kepercayaan. Pan manehna teh kungsi dicuriga geus nyieun ulon-ulon kajahatan. Tema deui Jarkasih cacaritana teh teu diteruskeun sabab maranehna geus anyog ka patempatan Ki Kasmi. Basa maranehna anyog ka sasaungan bogana Ki Kasmi kasampak jinisna keur aya. Ngan diukna rada ngadegdeg jiga di tepungan kerud. Mang Kasmi, nakeur naon eta awak ngahaut jiga anu katarajang panas tiris yeuh? Cek Jarkasih nanya ti kaanggangan samemeh tepi. Ngan bae samemeh maranehna nampa jawaban ti Ki Kasmi. Ti sisi ti gigir ting arajleng sabubuhan jalma barengis. Pakeanana sing sarua hideung, kumisna julat jalotreng jiganya hayang dipikasieun. Mireungeuh kitu Jarkasih mah langsung gogorowokan. Aya begol, aya begol, aya begol. Cenangan bae gorowokna ngadadak eureun sageus ti gigir puhu ceulina dikepuk ku pohpor bedil. Horeng anu ngepuk ku pohpor teh taya lian iwati anggota kumpeni. Dulamin geus teu walakaya sabab ditodong ku congo bedil. Cikok cikok digebugan ku peureuk buleut bogana anu dibaraju hideung. Urang ajar sia teuing begal ka aing. Cik lalaki kereng nu halisna kanal. Amekna ka Dulamin. Padahal anu tadi gogorowokan mah Jarkasih. Tetela ka eta tempat geus daratang sabubuhan anggota kumpeni anu dibarengan ku para jawara. Nyatang tuna oge jawara anu biluk ka kumpeni. Tapi di mana maranehna apal ka eta tempat?
halus Nyai sia geus gede jasana ka kumpeni cek jalma anu halisna ngajadikeun Aldea. Nya, tapi mana atuh upahna Mang Jumad? Cek awewe anu disebut Nyai teh. Ki Kasmi mah ukur mureleng, tapi bari pinuh ku kasieun. Mureleng teh dumeh amek, sabab awewe nu kumanehna remen diajak ka saung teh, geuning jadi tuduh jalan keur kumpeni. Upana mah panjero saminggu, Nyai teh noron diparene ku Amang. Piragu teh cukup? Tema Ki Jumad, seuri rehe bari muril-muril kumis. Hai, nah habat kitu patut maknya ngadekaman Nyai dianggap pamayar dumeh Nyai boga jasa. Lain kitu malah nyirekaman awak Nyai mah nya sajen deui bayaranana atuh Amang. Cek si Nyai mimiti tugenah dumeh asa diulingkeun. Ngan bae anu ditatagih mah kalah nyengir we. Maka duhung daek kanganteur ka dieu. Padahal Mang Kasmi manajan aki-aki peot ge ari mayar mah cerung cereng, malah diemohan sagala. Cek si Nyai dus-dis, manehna rek ingkah tidinya ngan bae ku sabubuhan jalma pada ngarejengan. Aing geus janji, mun maneh hasil mawa urang ka dieu, hop eta awe jang sia kabeh. Cik barawa ka tempat buni. Sok itu kekajetan di ditu. Ayo. Cek Ki Jumad atuh tadi engkekeun deui. Awak si Nyai digusur dibawa kana rungkun ku jalma rea. Waktu eta cawene gugur nyalan hayang leupas, bari jejeritan nganjekok bae di teungeul puhu ceulina tepikeun ka jempe ngajeritna. Tetela poe eta lemur panyumputan teh geus dikepung wakul buaya mangap ku sabubuhan anggota kumpeni bari dibantuan ku para jawara gereng. Nu jadi tuduh jalananya eta nu dilandi si Nyai teh anu ayeuna boa dikumahakeun nasibna. Nu acan digeunasi ka amah Ki Kasmi, Jarkasih jeung Dulamid. Lain rek dihampura jeung moal dikukumaha, ngan meureun rek dipake tuduh jalan deui. Ayo bawa aing ka lulugusia. Awas mun leleda. Atawa kanyahoan ngalieurkeun ku aing di podaran di luanana. Kitu ceuk Ki Jumad anu jadi juru basa, sabab anggota kumpeni mah kabeh ge teu barisaeun nyarita ku basa wewengkon. Ki Kasmi, Jarkasih jeung Dulamid kapaksa nuturkeun ka hayang anu datang. Maranehna memang geus teu walakaya. Kadua leungeun Dulamid jeung Jarkasih dibarogod paguh. Ki Kasmi teu ditalian tapi da awakna geus taya tangan pangawasa. Keur mah tapak nyiksa, jaba geus kolot deui. Jago sote jogol diengon. Dari dititah jogol ngalawan para jawara mah moal kuat memeh mumuluk. Sangeus asup ka puseur lemur, pasukan kumpeni langsung ngajorag. Bedil mah geus dibekaskeun, teu kaluhur mere peringatan heula, tapi langsung ngabedilan imahna Ki Mandapi. Ari para jawara ngajorag ka saban imah jeung sasaungan. Nu diserang puguh we soak kacida, sabab teu nyaho kumaha mimitina batujug-ujug ting jarebul musuh. Ki Mandapi ge sarua soak, manehna teu weleh bingung naha kamarana cenah juru telik tepikeun ka teu bisa ngajaga lemur. Lain juru telik teu ngalaksanakeun tugas, tapi ku alatan aya anu hianat jadi tuduh jalan.
nyatana si Nyai sabanjuru telik teges di perenan diheula. Kade si Nyai mondong di bodaran. Sabab kukumaha bae oge manehna geus jasa ngabeja-bejakeun di mana jeung wayah kumaha juru telik ayana. Ceuk Ki Jumad pepeujeuh si Nyai teh ulah digeunasi ka nyawana. Ngadenge omongan Ki Jumad, Ki Kasmi mah bati haneuleun. Nu matak ngarasa haneueul teh sabab si Nyai nyaho soal juru telik nya ti manehna pisan. Manehna teu sadar ku sakadar obrol ngeunaan kuat panjagaan nemur. Ngabalakarkeun Rusia jadi betus kaluar. Cegarentesna kaduhung cenah aing loba omong ka batur sanajan kapangkat awewe anu ku aing dianggap bodoh. Tete lah geuning balukarna jadi kieu ari Rusia di ameng mah. Ceuk pikir Ki Kasmi, rasa haneueul oge aya karasa kujar kasih jeung Dulamid. Nyaeta kaduhung aing daek dibeli-beli ku Mang Kasmi. Cacakan aing nolak ngilungan pola Mang Kasmi anu sok ngasupkeun jalma luar. Meureun moal pikieun jadina yeuh. Ceuk Dulamid melas-melis alatan rasa kaduhung. Mitra kaum dangu, akhirna perang campuh geus teu bisa disinglar deui. Bedil ngalawan hut-hetna bedog lain bobodohan. Maranehna adu hareupan jeung papaheulana Rajang. Sabab saha anu kapaneurian nya balukarna pohara. Zaman harita Belanda teh kakara ngagunakeun bedil dorlok anu ngasupkeun mimisna ukur sakalieun. Sabubuhan kumpeni beunang ku sabetan bedog saupama maranehna pareng leleda ngasupkeun mimis anyar. Tapi sabalikna urang lembur anu telat narajang kahareup bakal jadi hakaneun bedil kumpeni. Anu rame mah meureun sawaktu pajoang adu hareupan jeung para jawara. Maranehna adu hareupan sacara saimbang. Bedog disanghareupan ku bedog, peureub disanghareupan ku peureub. Jawara anu rada licik mung jogol papahareup nya milih ngagunakeun pakarang bandring. Bandring teh bebenul dijieun tina beusi anu make cucuk, ditalian ku rante. Jang ngakalakeun lawan teh ku jalan dipuntir-puntir. Mun aya sirah anu kakeunaan bebenul moal mah teu bencar. Ngan pajoang ge teu eleh geleng. Sabab aya di antarana anu memakel sumpit jeung ketepel. Serang, serbu! Kadenge Ki Jumad gogorowokan marentahkeun anak buahna sangkana Rajang kahareup. Ari anggota kumpeni mah terus ngeceng-ngecengkeun bedil. Dar-der-derna kadenge, "Gimana bi? Geus waktuna urang ngagunakeun bedil." Ceuk pajoang nyarita gigireunana. "Tangwaka, keun bae mimis bogana kumpeni cenah beak heula. Nu dipiharep maranehna nyangka yen urang teu bogaeun bedil." Ceuk Ki Mandapi masih keneh ngajanteng bari kahalangan tihang. Tapi Ki Mandapi salah panyangka. Sabab kumpeni mah geus apaleun yen ieu karaman baroga bedil. Ngan bae anu kumpeni heraneun nah kunaon tepi kadenget ieu karaman teh teu ngabekaskeun bedil. Andep sina deukeut
Andap. Ceki Mandapi nitah sabar ke anak buahna anu keur nyarumput dina hahalang. Ngan sabot kitu bedil kumpeni mah geusting berdag ngarah-ngarah ka dirina. Sababaraha kali Ki Mandapi nyingcetkeun panajang pelor musuh. Tapi hiji waktu mah kabeunangan palebah hariguna. Mireungeuh luluguna kabeunangan atuh nu jadi anak buahna kacida amakna. Teu ari geus kitu mah maranehna ngabekas-bekaskeun bedil anu tita tadi geus dikecengkeun. Sababaraha anggota kumpeni kabeunangan. Pon kitu deui sababaraha urang jawara loba anu ting bangkieung alatan kabeunangan. Perang campuh geus sakitu ragotna. Tapi naha ka mana ari tuan Mark Ronghestan. Tetela manehna mah samemehna dicarek milu perang ku Ki Mandapi. Tuan Marongge, tulungan si Darmi ungsikeun sing jauh montong kabaud kana paperangan. Ceuk Ki Mandapi samemeh kumpeni narajang ka imahna. Mimitina mah boh tuan Mark Ronghestan, boh Nyi Nanah Darmi nolak sapa jodogan. Ngan bae Ki Mandapi keukeuh nitah anakna diungsikeun sing jauh. Kaula teh geus hayang boga inju, jadi mun bisa salametkeun si Nyai kudu salamet, malah kudu tepi kaboga salaki jeung anak. Ceuk Ki Mandapi bari teu kungsi nyebutkeun naha Nyi Nanah Darmi teh kudu kawin ka saha. Ngan bae tuan Mark Ronghestan nurut kana pamenta Ki Mandapi. Nyi Nanah Darmi dipaksa ingkah ninggalkeun imah. Jalana ka tukang anu sakirana teu kanyahoan ku musuh. Tapi tetela musuh teh beuki loba jeung beuki ngangseg ka jero lemur. Tuan Mark Ronghestan asa teu geunah. Sabot batur jogol piraku manehna kalah ka ingkah ku sakadar nulungan awewe. Ku kabeneran sabot bingung kitu. Tuan Mark Ronghestan mireungeuh aya jajaka senawa ngajorelat. Atuh kumanehna geuwat dicalukan. Hai, Ujang, come here. Kadieu tong waka kabulnya. Ieu salametkeun heula Nyi Nanah bawa sing jauh. Ceuk tuan Mark Ronghestan. Aya jalan komo meuntas. Keur mah ieu anu diimpi-impi ari pek diasongkeun pisan. Meureun ceuk paribasa mah jiga mihapekeun hayam kaheulang. Nu matak basa kapihapean Nyi Nanah Darmi jajaka senawa teu kudu dititah ngadua kalian deui. Harita keneh leungeun Nyi Nanah Darmi langsung dikenyang satengah digusur dibawa ka jero leuweung. Mantong tarik teuing lumpatna, ieu leungeun mani nyeri kieu, ieu suku mani teh tatarajong kieu. Ceuk Nyi Nanah Darmi. Sabab jajaka senawa lumpatna gancang naker, jajaka senawa teu nemalan sakemek-kemek acan. Sabab uteukna keur muter. Ceuk pikirna bari suraseuri, kira-kirana dek dibawa ka mana nya si Darmi ayeuna ieu. Ayeuna mah geus jadi bogana aing. Rek dikarakeb rek didekeman, rek disamualkeun nya kumaha aing we. Heuh ceuk pikirna jajaka senawa bari suraseuri. Nyi Nanah Darmi terus dibawa ku kurubutan kanu bala. Tujuan jajaka senawa mah rek mawa Nyi Nanah Darmi kanu suni we ka tempat anu jauh tina ririweuh deungeun. Keun bae cenah nu jogol-jogol. Aing mah janji eudeuh jogol jeung Nyi Nanah Darmi we. Heuh ceuk hatena kumejot geus teu sabar.
ngan bae samemeh cunduk kana rungkun jemet jeung Suni ti jauhna rentang-rentang aya 2 jalma. Tetela maranehna teh tayalian iwati Ki Adhari jeung Ki Aksi. Maranehna keur lumpatan ti paparetot nyawa lumpat teu meh aya naon. Barang mireungeuh aya jajaka senawa keur ngagugusur leungeun Nyi Nanah Darmi. Ki Adhari kaget aya bunga aya. Ari sia montong dibawa kabur ka dieu. Itu tukangan aing barat kumpeni ngobrol ka dieu sia. Tapi syukur sia geus boga jasa mawa si Darmi. Syukur. Ceuk Ki Adhari bunga. Kituna teh bari rek ngajabel leungeun Nyi Nanah Darmi tina cangkingan leungeun jajaka senawa. Nyaho leungeun Nyi Nanah Darmi rek direbut, gewat ditakis ku leungeun jajaka senawa anu hiji deui. Ay. Nah orang dari sia kadieukeun si Darmi. Sabab kasalamatan jiwana ukur aya di aing deuleu. Kadieukeun. Tapi jisim abdi tos kenging amanat yen Nyi Nanah Darmi kedah disalametkeun. Lah gawas nu bisa wae sia. Ceuk Ki Adhari rek ngajewang deui leungeun Nyi Nanah Darmi. Yaksi, babuk tah si senawa teh kurang ajar pisan eta mangkeluk. Ki Adhari nitah Ki Aksi ngaraponan jajaka senawa. Tapi anu dititah ngadon raga grigig bari masang kuda-kuda. Dari geprak mah henteu. Jigana manehna masih keneh inget yen sababaraha waktu anu kaliwat fungsi jogol di sisi sampalan. Tur duanana teu meunang teu eleh. Ari lain huk-hek ngahegak capek mah. Sabot kitu ari Nyi Nanah Darmi mah geus gegerewekan. Akang, Amang, montong parasea merebutkeun nulungan kami. Tutukangeun sabubuhan musuh rek ngobrot ka dieu. Ceuk Nyi Nanah Darmi bari tutunyu kapala batu kangen Ki Adhari. Ki Adhari kate mung dewas. Barang arieu ka tukang nyawe, kumpeni anu nyusul-nyusul teh geus tepi. Aduh, bahaya dulu. Lumpat. Ceuk Ki Adhari. Ngan bae jiga namah geus telat. Sabab sabubuhan kumpeni geus ngepung-ngepung eta tempat. Untungna saurang ge eueuh anu mekel bedil, kajaba gobang we ting borelak. Ki Adhari Ki Aksi katut jajaka senawa, jigana geus eueuh jalan sejen deui, iwati kudu ngalawan adu hareupan. Maranehna rikat ngacewang bapongkol atawa naon bae anu sakirana bisa dipake keur pakarang. Teu ari geus kitu mah derbae begalan pati. Mitra kaum dangu jalma tilu dikepung ku sabubuhan anggota kumpeni katut para jawara anu jaradi centengna. Ngan bisa dicirikeun urang kumpeni mah licik. Dina jogolna teu pati soson-soson ngaluarkeun tanaga. Malah lolobana mah leuwih remen ngangsonan batan milu jogol. Andukna anu jarogolna mah nya nu sabangsa we. Ki Adhari Ki Aksi katut jajaka senawa diadukeun ngalawan para jawara upahan. Ayo lawan. Tong mundur, lawan. Ayo. Ceuk anggota kumpeni ku basa Belanda sabenerna mah mitra cocorowokanana teh. Ari para jawara diangsonan kitu teh deui kalah kabeuki sumanget jogolna. Maranehna beuki hut-het ngaheumat-heumatkeun bedogna. Nu keur dirempug mah ukur bisa nyingcet jeung ngabaricet we. Tiluanana acan mampu males panarajang. Nyi Nanah Darmi mah gawena nyempot di juru rungkun bari jejeritan. Mitra kaum dangu
tuna anu keur dikepung-kepung di jero leuweung. Ayeuna urang ngabandungan lalampahan Tuan Mark Ronghestan. Saenggeus nyerenkeun heula kasalamatan Nyi Nanah Darmi ka Jajaka Senawa, Tuan Mark Ronghestan teh gura-giru nyampeurkeun awak Ki Mandapi anu geus ngagoler guyang getih. Ki Mandapi teh masih keneh aya napasna ngan geus kacida ripuheunana. Nah make ka dieu kumaha nasib si Nyai? Ceuk Ki Mandapi leuwih hariwang kana nasib anak batan kana kasalamatan dirina. Nyai aman di Tulungan Batur. Ayeuna kudu nulungan ye, ceuk Tuan Mark Ronghestan. Ngan bae Ki Mandapi jiga anu mung ditulungan, cenah anu leuwih penting nyawa anakna kudu salamet. Kami teh boga cita-cita si Nyai sing boga turunan, manehna kudu boga salaki, ceuk Ki Mandapi. Ngadenge kitu bari teu panjang pikir Tuan Mark Ronghestan langsung nyarita yen dirina sanggup jadi salakina Nyi Nanah Darmi. Ngan bae sirah Ki Mandapi gogodeg. Anda no jadi salaki si Nyai kudu nu bisa bumela ka urang dieu, kudu bisa ngusir kumpeni ti ieu tempat. Ceuk Ki Mandapi sorana beuki halon. Ek sanggup ngusir kumpeni di ieu tempat. Kudu dibuktikan. Ceuk Ki Mandapi sorana beuki halon bae. Tur dina akhirna napas Ki Mandapi eureun pisan. Mireungeuh Ki Mandapi geus palastra. Hate Tuan Mark Ronghestan jadi kedat-kedut kaweur teu puguh. Ngan tina kaweur jadi nyal amek. Angot di sisi gigir kadenge loba rahayat anu ting jarerit, alatan aya anu kabeunangan. Mireungeuh kitu, Tuan Mark Ronghestan gancang cengkat bari ngajewang bedil anu ngagoler. Pis kitu manehna mimiti ngabedilan ka hareup, sasat manehna ayeuna geus toh-tohan rek ngabela urang kalihan asih jeung ludeung maehan bangsana sorangan. Mitra kaum dangu, perang rongkah lumangsung lila. Korban geus patulayah ti dua pihakanana. Tuan Mark Ronghestan kapaksa nguwak ngawik ngagunakeun gobang. Sabab ngarasa teu praktis mun ukur ngagunakeun bedil dorlok mah. Tetela geuning ieu si nyoh teh jago ngulinkeun gobang. Saban adu hareupan jeung kumpeni, saban itu anu kabeunangan. Geus aya sababaraha urang kumpeni anu ting jarongkeng teu daya teu upaya sabab kaheumat gobang Tuan Mark Ronghestan. Ki Kasmi, Jarkasih jeung Dulamid akhirna bisa ngabebaskeun dirina tina cangkalak. Saeungeusna pertempuran beuki meuweuh jeung ku sabab anggota kumpeni anu ngawalna mimiti geumpeur. Ku sabab geus teu kacangkalak, atuh Jarkasih jeung Dulamid mah geus bisa ngalawan ka musuh. Kajaba Ki Kasmi anu ukur nyempot deh sabab awakna eueuh tanaga balas ku panyiksa. Ayo oi, urang paeh demi ngabela ka bangsa oi, hayo! Ceuk Dulamid nyorowok
ngajak sangkan Jarkasih sumanget dina nandonkeun nyawa. Aing hayang ngabasmi kumpeni, tapi bari jeung embung paeh heuy. Cek Jarkasih bari nguak ngawikeun gobang. Nya kita, we ge hayang salamet bari unggul. Cek Dulamid ngomean deui omonganana anu tadi dianggap kaliru. Tuh ari geus kitu mangan deui wae jogoha. Cager. Waduh, mitra. Hanya kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui mitra. Nuhun kana paratosanana, hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.